Sadaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Anu waktu ke barang datang Sirawing mah humar caritaan bari jeung teu weleh ngalengak seuri. Tapi kaayaan jadi robah ayeuna mah Mbah Bulu Wajah ngarti kana kaayaan nu keur disinghareupan ku dirina dina waktu harita. Lamun tetep maksakeun diri neruskeun lumakuna tarung geus bisa dipastikeun dirina anu bakal kasoran. Lain ngan saukur eleh jajaten tapi bisa wae dirina bakal ngarandapan tatu di jero. Kitu ceuk pamikiran Mbah Bulu Wajah dina waktu harita. Sedengkeun si Keling anu ningalikeun di tempat anu rada anggang bareng jeung Untari katut manggali harita nyarita deui bari ngaret ka Untari. Nyaan hebat Sirawing pisilakieun maneh teh Citari. Si Bulu Wajah nepikeun ka ngahulenga jantang kitu bingungeun meureunna tah si wabalak teh. Paingan maneh boga kayakinan Sirawing anu bakal unggul. Heueuh we jadi kanyataan geuningan. Tadi mah tah si anjeun teh ngomong tarik bari seuseurean we terus. Hayeuna mah ngabetem tah bari ngahulang sia si koplok teh. Maneh pasina oge suka hate Cetarinya. Nya puguh we suka jeung sugema mah Keling. Jadi Cetari henteu salah milih mun nangtukeun pilihan ka Sirawing teh. Jadi caritakeun we ku Keling jeung manggali ka langit kayaan Tari salamet kitu ditulungan ku Sirawing. Bejakeun omat manggalinya. Ya beres nih Mas. Anu penting mah urang ayeuna geus pada salamet kitu nya Mas. Ngan anu henteu panuju keur manggali mah kuduna mah Mbah Bulu Wajah teh geus ulah diberi diampun gitu. Perenan we sakalian jelema nu kitu patut mah. Ahai. Ya ukur ngaharinan wae di alam dunya oge. Bener henteu Keling? Bejaan atuh kumaneh Cetari. Eta si Bulu Wajah montong diberi diampun kitu. Cuman tamang kalau kitu patut diberi ampun mah bisi ngalunjak engkena oge. Bener ceuk si Gali. Kudu dipodaran tah si Bulu mah. Mun teu di perenan mah bakal terus we ngaganggu tah si koplok teh. Asok bejaan ku maneh Tari. Cetari henteu kudu make ngabejaan seperti kitu ka Kang Rawing Keling. Anu jelas ari Kang Rawing mah kari kumaha kahayang anu jadi lawan we. Jadi mun teh mah Mbah Bulu Wajah nyarita moal nuliskeun di tarungna. Kang Rawing ge pasti mau rek maksa nuliskeun tarungna Keling. Anu penting ningali kana kanyataan seperti kieu ge jadi tenang jeung suka sugema kana hate Cetari mah Keling. Nya da manggali ge milu suka meulina nya manggalinya. Atunya puguh we nya Mas. Keur manggali mah menjadikan apa itu tenang dan suka sugema we nya Mas. Alah, Nyi Mas Untari, si Gelis Selenjang, si Mencrang, si 12 poe. Ahai. Kangaranan si Bulu Wajah geus kasoran ele jajaten ku Sirawing seperti kitu mah. Geus moal wani ende ganggu ka urang Nyi Mas. Bener-bener dengar cadas tah si wabalak Bulu Wajah teh. Asal panggogohna meureunna nya titu nama boga ilmu baraja garba. Teu nyaho, medos dah. Bener pisan Gali euy. Kan hanya karena teh lain ku aing tah keokna si Bulu Irung teh. Tapi kalaka ku Sirawing. Itu perhatikeun deleh ku maneh Gali. Si Bulu Wajah leumpang ka hareup rek nuliskeun di tarungna kitu. Itu deuleu ku maneh Gali. Si Bulu Irung tingalikeun nyampeurkeun ngadegetan ka Sirawing. Aya naon anjeun teh nya? Si Keling jeung manggali kitu di Untari pada musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Mbah Bulu Wajah akhirna mah nangtukeun sikapna. Manehna geus henteu untupan pikeun neruskeun lumakuna eta tarung. Sabab mun dipaksakeun ge tetep Sirawing anu bakal unggul. Sabab Sirawing geus nyaho kana kelemahan ilmu baraja garba anu digunakeun ku dirina.
Mbah Bulu Wajah lempang yang pereken ngadeketan keharepan Sirawing. Dina jarak anu cukup harta Mbah Bulu Wajah ngerenkeun rengkahna. Apanan benteu katingali siga anu rek neruskeun tarung geuningan Mbah Bulu Wajah teh apanan? Apanan awing jadi penasaran ieu teh apanan? Bangun anu moal neruskeun di tarung apanan? Anu kabalungan ku kuring mah ieu teh Mbah Bulu Wajah. Sigana mah geus diuntupan meureunanya. Apanan kudu dijelaskeun ieu mah ku Mbah Bulu. Nya apanan kudu nyarita anu jelas. Bener teu? Mbah Bulu Wajah geus teu wani nemongkeun sikap jumago sarta ngumbar caritaan di barengan ku Sukaseuri. Kaayaan sikap jeung caritana jadi robah. Mbah Bulu Wajah ngarengkuhkeun awakna ka hareup bari nyidakapkeun dua dampal leungeunna nyembah di hareupeun dadana. Mangrupa sikap ngahormat ka Sirawing anu saterusna nyarita. Alah. Urang cupukeun nepikeun ka dieu we, Rawing. Dewe kudu ngaku secara jujur. Ilaing memang geus mampu ngukulan kekuatan ilmu Barajagarba. Ye kayaan jeung kanyataan memang bisa diterima ku dewek euy. Terus terang dewek geus teu untupan pikeun neruskeun ieu tarung. Jadi untari kitu di Anikanti bisa dibawa ninggalkeun sanggar kanangan. Dijamin aman moal aya nu rek ngahalangan, Rawing. Apanan ieu kajadian teh sakuruna mah dijadikeun pangging kaeling apanan Mbah Bulu Wajah. Sakumaha ampuhna ilmu, sakumaha hebatna pangabisa. Apanan nari dipake keur tindak laku kajahatan mah tetep bakal aya mamalana apanan. Apanan ari hukum alam geus pasti. Apanan saha anu nyabak seuneu eta anu bakal ngarasakeun panasna apanan. Apanan ilmu lain keur takabur. Pangarti apanan lain keur umaki, pangabisa apanan lain keur jumawa. Sakurna oge apanan ilmu teh kudu mampu nyepuh pamulu jeung tindak laku nu saestu apanan. Pangabisa kudu bisa ngarumat kana rasa sangkan sadar kana tangtungan jadi manusia. Apanan pangarti teh kudu jadi pamatri jeung panggeuing kaeling kana diri. Ngarti kana marganing dumadi apanan kitu Mbah Bulu Wajah apanan. Ya bener kitu, Rawing. Dewek rumasa satadina mah boga angkeuhan bakal mampu janu pangunggulna lantaran boga ilmu Barajagarba. Tapi ku ayeuna ieu kajadian dewek jadi sadar jeung ngarti, Rawing. Naon anu biar dicaritakeun ku ilaing teh memang bener. Jadi hampura dewek geus ngalakukeun tindakan anu salah. Ieu kajadian teh ulah nepikeun ka tunggul sirungan catang supaan, Rawing. Cukup tepikeun ka dieu we masalah pacengkatan di antara urang duaan teh. Nya syukur we ari Mbah Wajah geus ngarti mah geus sadar apanan. Apanan ilmu silat lain keur basilat jeung hianat deleka ka sasama. Tapi ilmu silat kudu sing jadi maslahat keur sakumna umat. Apanan kitu kuduna oge Mbah Wajah. Jadi ayeuna mah awing rek terus miang we ninggalkeun ieu sanggar kandangan bareng jeung Anikanti oge ris nanti. Duka teuing ka mana untari mah. Da teu katingali geuningan apanan. Apanan ayeuna mah kuing rek pamitan we jeung Mbah Bulu Wajah apanan. Geus kitu mah si Rawing harita terus lempang nyamperkeun ka Lebah Risnanti jeung Anikanti anu nangtung ngarendeng. Ningali kana lumangsungna eta kajadian harita sikeling terus nyarita ditujukeun ka Untari. Si Bulu Wajah nepikeun ka nyembah jeung rengkuh hormat kitu ka si Rawing teh anjir. Bener-bener ngaku eleh tah si wabalak buru irung si koplok teh si sombong teh tah. Cetari tuh manehna kalakah ngajakan damai teh ka si Rawing geuningannya cetarinya. Jadi ayeuna mah maneh rek milu bareng atuh jeung aing
ka Banjarwulung atau kumaha Cetari? Sakumaha geus dijelaskeun tadi ku Cetari. Rek nuliskeun di lampah we ayeuna mah sababaraha keneh boga maksud jeung tujuan anu kudu dibereskeun ieu teh keling. Bejakeun we kaki langit Cetari geus salamet kitunya. Corelat ciung. Untari jirimna ngacorelat tinggalkeun eta patempatan. Manggali merhatikeun kalebah ngajorelat ngajirim Untari beritus nyarita. Rek terus ka mana eta Untari teh nya? Hari sugan rek milu babarengan mulang ka Banjarwulung eta Untari teh keling. Aduh, nyada kudu nama geus we cicing jeung urang babarengan di Banjarwulung. Bisa ngapoe meureunnan panggih jeung ngobrol dengan Manggali. Hai. Mun sek teh mah kitu. Suguma jeung betah ngabangkung jeung Untari anu mencrang lenjang behenol nerkom. Si amprud-amprudan. Hai. Mane mah teu kaop neuleu terus padeukeut jeung anu geulis anjir teh. Langsung we otak maneh mah jadi ngeres gali euy. Eta si Cetari teh incuna guru aing anjir. Jadi montong gablek pikiran anu macem-macem. Bisi dijebrol ku aing anjir. Oh, mengesena mah urang mantok di dieu we gali ah. Aing teu penasaran geus teu si Rawing bisa ngerekeun si bulu irung mah euy. Nya ari teuing rek ngajakan mulang mah. Oke saja kan Manggali mah keling. Nya darek naon deui urang lila-lila aya di oge. Jadi ya kejadian nu kabandungan ku urang teh cek Manggali mah kudu bisa jadi pendorong anu leuwih kuat kana tekad jeung sumanget keling. Dina ngayakinkeun sarta ngawasa sapinuhna ilmu kilangit jeung kirungkup bumi. Sabab si Rawing musuh utama urang. Tetelat hafal aja pangartina kawilang punyul keling pan kalakonan kabandungan ku keling. Ngan sok sanajan bari jeung begitu kangaranan mun keling geus bisa ngawasa sapinuhna ilmu kilangit jeung kirungkup bumi mah. Heueuh, si Rawing moal mampu tangimbangan ajeun pangartina. Pangartina keling dina mangsana engket karung ijen jajaten. Kitu kaya kina Manggali mah aslina keling, tidak dibuat-buat bener. Bener aing kudu leuwih sumanget ieu Manggali. Iya makanya. Jangan sampai apa itu FSMR lah. Ya. Pokok kita itu harus semangat we. Harus fokus lah. Keur aing mah aya alusna si Rawing teh dipodalan ku si bulu wajah anjir. Sabab si Rawing mah kalaku mah oge kudu modalna teh memang kudu ku aing anjir. Tuh dalek si Rawing jeung Risna teh terus anikan teh geus arinit kali euy. Hayu urang matuk ayeuna we gali Hiya! Corelat cilung si keling ngacorelat pangheulana. Nantilanan ulah ninggalkeun Manggali keling keling. Nantilanan aduh nah ieu mah yeuh. Nantilanan keling. Manggali ngajorelat nuturkeun kalebah jorelatna jirim si keling. Sedengkeun Mbah Bulu Wajah masih kene ngajanteng nangtung di tempatna. Merhatikeun si Rawing anu ini lempang dihapit ku Risnanti jeung Anikanti. Bari merhatikeun si Rawing harita Mbah Bulu Wajah ngomong sorangan dina jero hatena. Aing kudu balik deui ka Guha Birawa ieu mah yeuh. Aing kudu numpi deui diri. Mun kayakieun mah ilmu Barajagara baku leuwih disampurnakeun. Aing jadi nyaho ayeuna mah. Kalemahan kekuatan eta ilmu si Rawing memang hebat amang keluk teh. Karep jeung kahayang aing pikeun ngawasa dunya kajawaraan teh kudu ditunda heula ieu mah yeuh. Bisa jadi si laing dina waktu ayeuna memang unggul Rawing. Tapi ingatkeun dewek teu bisa narima kana ieu kanyataan Rawing. Masih kene aya waktu jeung kasempatan. Engke dina waktuna dewek bakat tarung ijen jajaten deui. Sanggeus teh ilmu Barajagara bari sampurnakeun. Si laing ke mah anu kudu ngaku kana kahebatan aing Sarawing. Mbah Bulu Wajah kangaranan kaasup jalma jahat. Sanajan tadi dihareupeun si Rawing mah siga nu nyawe geus sadar kana kasalahan sarta ngaku kana kaunggulan ajen pangartina si Rawing. Tapi manehna tetep ngerasa penasaran, malah jadi boga karep pikeun numpi diri deui, pikeun nyampurakeun kakuatan ilmu Barajagara anu kalemahanana teh tila bisa kanyahoan ku si Rawing.
Dina kayaan keur kitu harita datang Kidonggala jeung Ambarkuk si Mandaw maut. Lalempangna bangun anu jumarit jeug bari ting salengir nahan ka nyeri. Harita duanana datang nyamperkeun ka lebah-bah bulu wajah. Sangeusna deukeut Kidonggala harita anu leuwih ti heula nyarita ka Mbah Bulu Wajah. Kumaha Mbah Bulu? Aya datang si Rawing teh. Kula jeung Ambarkuk gagal henteu bisa merenan si Keling. Bisa kasusul jeung dihadang. Tapi kemampuan si Keling memang luar biasa, Mbah. Kula duaan bisa dirubuhkeun ku si Keling, Mbah Bulu. Mbah Bulu Wajah ngabagikeun paneutupna ka Kidonggala jeung Ambarkuk. Narik napas panjang dina kahayaan pasemon anu ngemu kahanyeluan, harita terus nyarita. Dewe ge sarua Donggala Ambarkuk. Dewe ge henteu mampu ngukulan si Rawing euy. Kajadian dina poe ieu bener-bener di luar dugaan dewek euy. Sakabeh anu geus direncanakeun ku urang gagal total euy. Terus serang dewek bagi tambah dendam ka mangkuluk anu ngaran si Rawing euy. Manehna bisa ngungkulan kakuatan ilmu baraja. Aram cada si Rawing. Bisa nyahungeun kana kelemahan ilmu dewek euy. Urang ajar teh mangkuluk teh. Ki ari ilaing duaan kumaha pangna ieu? Pangna teu mampu ngungkulan si Keling teh. Coba jelaskeun ka dewek Donggala. Nyeta puguh di luar dugaan, Mbah Bulu. Satadina mah kula duaan ku cara maju babarengan bakal mampu merenan si Keling. Tapi kumaha? Kieu kajadian mah Mbah Bulu. Ku Kidonggala harita terus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan waktu ngahadang si Keling anu saterusna nepikeun ka tarungna. Kidonggala rubuh nepikeun ka teu inget di bumi alam. Sedengkeun Ambarkuk si Manda maut ge rubuh geus teu bisa ngoneal di hudang. Geus cukup bari kateranganana harita Kidonggala mungkas caritanana. Tah kitu kajadian anu karanapan ku kula duaan teh Mbah Bulu. Jadi kemampuan si Keling memang geus leuwih hebat. Tibatan waktu anu katukang-tukang Mbah Bulu. Wow. Melekeusekeun mereukeut rukutuk prat-pret-prot kletuk dungces. Wah, beungeus sia moto make basa Dayak sagarupa Ambarkuk. Si laing deui henteu mampu ngukulan si Keling sagoblok. Padahal si laing ku dewek geus dilatih ilmu sakilan. Buat kalakah keok ku si Keling geuningan Ambarkuk, kalakah mereukeuskeun we, mereukeut sia. Da kumaha atuh? Melekeusekeun mereukeut. Beungeus. Muntong make jeung basa Dayak meleukeut sagarupa sagoblok. Buang waktu sia. Ngomong Dayak ku diperhatikeun ku dewek. Omong ka dewek mah langsung montong make jeung meleukeut sagarupa sablaguk. Iya, wow. Melekeusekeun poho moal make melekeuseun make basa Dayak moal. Tadi waktu babarengan maju narajang ka si Keling teh Ambarkuk ge ngagunakeun jurus ilmu lemu sekilan, Mbah. Tapi si Keling teh wow, ngagunakeun ilmuna anu aneh. Taneuh ngangkat ka luhur ngabenteng tarunga tangtunganan si Keling. Wow, akhirna mah Ambarkuk ge rubuh. Wow, Mandaw ngaceleng lepasin cekelan, Mbah. Aslina wow, bener-bener mereukeut we prat-pret-prot melekeusekeun Mbah Bulu. Ku dewek memang geus bisa kajudi si laing duaan moal mampu ngalawan si Keling teh euy. Satadina mah ku dewek si Keling teh rek disusul. Tapi kabulu datang si Rawing. Dewek sorangan henteu nyangka bakal jajaten ku si Rawing euy. Giliran Mbah Bulu Wajah harita anu nyaritakeun ngeunaan kajadian mangsa dirina tarung ijen jajaten jeung si Rawing. Katingali Kidonggala jeung Ambarkuk ngabandungan penuh perhatian kana guaran caritan Mbah Bulu Wajah.
gesuku mereka terangan anak tambah bulu wajah mungkas guaran caritanana. Tak itu kejadian tadi tedugala berkuk. Anu matak dewek geus moal micen di waktu euy. Rek terus langsung ini teh ka Guha Birawa tempat dewek numpi diri teh euy. Dewek kudu bisa nyampurnakeun kekuatan ilmu balajagarba euy, sangkan eueuh kelemahanana. Jadi si laing milu deui jeung dewek amarkuk. Dewek kudu numpi di diri euy. Hayang ngasakeun ilmu balajagarba euy. Iya, well, melakasakan mereka caterukutut prat-prat-prat, teu. Montong make bahasa Dayak heula, ngomong jeung dewek mah koplok kesel ka aingna. Teu beunang diomongan cering mah berkuk. Ngomong langsung jeung dewek mah koplok belaguk. Nya poho atuh dambah bulu poho. Jadi maksud mah guru mah urang balik deui ka Guha Birawa ieu teh. Wew, teu naonnya make wew mah. Amarkuk siap ngabaturan ka Mbah Guru. Ya kejadian teh memang matak hanya lukana hate Mbah Guru. Well, lu matak dewek geus gilig. Kudu numpi di diri euy mah. Si Jarong tadi teh keur ningali kayaan di jero imah. Sabab sakanyo dewek mah si Sengkai aya di jero imah ngajagaan kayaan si Untari jeung si Anikanti. Tuh bener euy. Si Jarong jeung si Sengkai aya kaluar teh jero imah. Nyelampurkeun ka dieu euy. Harita katingali Ki Jarong jeung Cengkai kaluar ti jero imah terus lalempang mulu ka lebah tempat Mbah Bulu Waja anu ting jaranteng jeung Kinungala katut Ambarkuk. Sangeusna deukeut harita Ki Jarong anu leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka Mbah Bulu Waja. Kula tadi barang asup ka jero imah ge kasampak di tepas nyingkai teh ngagoler dina pangaruh panglumpuhan. Duh. Nya dilumpuhkeun ku Wanoja geulis anu anyar pinanggi. Anu saterusna eta Wanoja teh ngabebaskeun Untari jeung Anikanti. Malah pedang kayu cendana ge dibawa deui ku si Untari Mbah Bulu. Nya bener kitu nya kajadianana teh nyingkai. Sumohon alas kitu pangarsa. Abi rumaos nu tiasa ngajaga Untari sareng Anikanti pangarsa. Margi Wanoja anu datang teh lah sanes Wanoja biasa geuningan pangarsa. Nyaeta kaetang Wanoja anu mibanda kemampuan ilmu silat pangarsa. Atuh abi teh teu tiasa kumaha dilumpuhkeun ku eta Wanoja anu nulungan Untari pangarsa. Teras Anikanti ge dibebaskeun. Sateuacan kaluar teh Untari mah milarian heula pedang kayu cendana. Tos kapenak weh kalaluar ti jero imah. Mugi saira pangarsa tiasa ngapunten ka abi. Abi teu nyangki bakal aya kajadian anu kitu pangarsa. Bangos. Ilaing teu kudu ngarasa salah Sengkai. Dewek nyaho ti si Rawing eta Wanoja anu geus kalumpuhkeun ilaing sarta ngaranna si Risnanti. Datangna babarengan jeung si Rawing. Kajadian anu mangsung ngajadikeun sakabeh karep jeung kahayang dewek teu bisa laksana jadi kenyataan Sengkai. Anu matak ayeuna dewek jeung si Amarku rek ini ka Guha Birawa. Dewek rek numpi deui diri pikeun nyampurnakeun kakuatan ilmu balajagarba. Saila dewek eueuh ilaing dungala anu kudu ngawakilan dewek mimpin di sanggar kadangan. Ki Dongala netep ka Mbah Bulu Waja ungeuk betus nyarita. Pancen timbalan Bulu. Mbah Bulu nu neme isaulkeun teh ku abdi bakal dilaksanakeun kitu tah. Kagagalan urang jelas kudu jadi catatan Mbah. Kula boga kayakinan Mbah Bulu. Mbah Bulu bakal mampu nyampurnakeun kekuatan ilmu balajagarba. Sakumaha anu dimaksud ku Mbah Bulu. Nilai kana kanyata nu karandapan. Musuh utama urang anu kudu bisa leuwih ti heula dipungkas lalakon kahirupan teh nyaeta si Rawing Mbah Bulu. Bener pisan dungala. Pamikiran dewek memang kitu euy. Si Rawing anu kudu jadi ukuran mah euy.
lamun si Rawing geus bisa dibinasakeun ku dewek mah mangka geus bisa dipastikeun naon anu jadi karep kahayang dewek ngawas sadunya kajawaran teh bakal laksana jadi kanyataan euy. Anu penting mah ilaing sakabeh kudu bisa dipercaya ku dewek. Ilaing kabeh kudu ngarti sanajan dina poe ieu dewek kasoran eleh jajaten ku si Rawing dengekeun ieu tapi sanggeus dewek bisa nyampurnakeun ilmu baraja garba mangsa dina mangsa dewek tarung jeung si Rawing manehna anu kudu bakal bingungeun sabab ilmu baraja garba geus moal aya kalamanana. Hayu marguk ulah ngirit ayeuna we ka Guha Bilawan teh euy. Iya, wew. Mereka sakena, mereka cet, rukutuk prat-pet prot. Geus montong loba ngomong sia marku goblok. Dewek yang gerak tepi ka Guha Bilawan sia. Hiya! Jorela curung-curung bah bulwaja jeung ambarkuk si mandau maut harita ting jorela tinggalkeun eta patempatan. Caturkeun si Keling jeung Manggali anu marulang rek ka Banjarwulu. Bareng jeung lumakuna waktu wan Cibeurang kasilih ku peuting. Lantaran hayang geura tepi kanu dituju, si Keling lempangna ka bilang gancang. Sakapeung lumpat terus diselang ku luluncatan jojorelatan. Manggali anu nuturkeun marangan si Keling puguh we meh beakeun napas. Kesang jibrug masihan awakna. Corelak kajleng, geblug. Manggali tikos sewad labuh nangkuban sukuna karasa leuleus. Si Keling ngaraneg eureun ngabalikeun awakna ka tukang ningali Manggali anu nangkuban bari ngahegak. Nanaonan ari maneh kalakah nangkuban kitu anjir? Sakedeung di tepi ka Banjarbulung ya teh anjir. Kalau kakokosan gitu maneh mah Gali. Rupa-rupa pisan maneh mah anjir. Bari ngonial hudang Manggali terus diuk ngajemprak nyepengan dua tuurna bari ngahegak ngatur napasna terus carita. Halah. Keheula aturanan Keling aduh. Biarkeun napas ieu napas sakireng hapranjugna. Ieu tuur Manggali leuleus leklok ye Keling Halah. Dada eungap deui aduh. Leureun heula sageuleuh mah Keling. Manggali teu kuat ari kudu ditakar terus kawas kieu mah Keling. Ulah ninggalkeun Manggali atuh. Manggali beda teu biasa atuh beda jeung Keling. Aduh, aslina kudu leureun heula ieu mah Keling. Geus deukeut apan ka Banjarwulungna oge nya. Nu matak teu kudu gancang-gancang teuing. Selau we selau. Maneh mah baku ari geus ngeselkeun aing teh Gali. Make jeung hayang leureun heula. Koprok maneh mah. Siki langit geus nungguan aing pasina oge Gali. Maneh ge nyaho apan Siki langit mah? Teu dibejaan urang mantok ninggalkeun Banjarwulung. Ngarti teu maneh teh anjir. Nya. Tuh aslina ieu mah. Batuk beneran ieu mah lain improvisasi, lain bener ieu mah. Nya Manggali ge ngarti Keling. Kan wae urusan alasan dina ngarekat caritaan mah. Bagian Manggali bising ke lagi tanyakeun mah eungap jeung hingsreuk deui jeung batuk. Kudu apal atuh da si di Manggali mah kurang naon teh kurang olahragi. Jadi di bawah ngebut seeutik teh leklok. Tuur lah meni rada katekan. Giliran ngawadul kakarek maneh begug. Lebah aing tarung nyumput maneh mah anjir. Mun teu karunya ditinggalkeun ku aing mah aslina Gali heueuh. Ya kudu karunya tuh Keling. Da Manggali ge lain jijeunan ieu teh aslina, ieu teh batuk lain batuk improvisasi bener ieu mah. Ngahegak lain improvisasi lain bener aslina dek didungkeun jeung saer teh di dieu mah. Sok tuur leklok asa rek coplok Keling. Tenang heula natiranan atuh cek Manggali oge da geus deukeut ieu apan jarak ka Banjarwulung teh. Mun dipaksakeun ya Manggali bisa terus locot itu urut teh Keling. Jeung ieu dada bisa-bisa non teh beulah. Ingat hap lagi geus sakieu beratna.
kesang meuni jibruk ieu masalan awak tuh kudu ngarti atuh keling teh keur keling geus biasa minang fisik ai manggali naon sok atuh geus sekali-kalieun fisik klecis geus sebel tadaha klecis sakamana-mani wae maneh mah meuni agul awak jibruk kesang ge anjir hasil ku aing dibere waktu leureus sakedeung anjir tapi montong lila sia mun nepikeun ka lila ditinggalkeun ku aing mah anjir lainna naon si Kilangit bisi kasaleuneungan aing bener teh si Keling diuk dina luhur batu anu rada gede manggali neuteup ka si Keling bari nyarita deui tah kitu diuk heula atuh Keling manggalina juga bisa menarik napas gitu tah jangan sampai haheho teuing atuh lah cek manggali ge leureut heula sagedeung mana cai-cai acan aing lina naon mun dipaksakeun manggali bisi terus ngajoprak Keling pokona mun Kilangit nanyakeun bagan manggali lah anu nyaritana mah tenang maneh rek nya capek kumaha kitu engke lamun si Kilangit nanyakeun anjir nya manggali mah rek nyarita geus sakumaha anu diomongkeun ka kirungkup bumi we jadi maksud manggali mah henteu kudu ngomongkeun masalah kejadian di Sanggar Kandangan rada longsong teh aduh tuh ngap teuing teu batuk teuing teu ngahegat teuing tuh jadi maksud maneh mah ngeunaan si Cetari terus aing talung jeung si bulu wajah mah teu kudu dicaritakeun ka si Kilangit nah kunaon kitu gali mun ku aing dicaritakeun ngeunaan kajian di Sanggar Kandangan ari Keling ieu mah boga alo teh keur kasep teh atuh mun nyaritakeun nu sabenerna mah jadi henteu sarua jeung caritaan urang ka kirungkup jadi cek manggali mah kudu sarua jeung sakumaha anu diobrolkeun ka kirungkup bumi naon sababna sabab urang duaan teh bisa mulang ka Banjarwulung atuh untari kitu di geus salamet jadi henteu penting mun dicaritakeun oge ngeunaan kajadian di Sanggar Kandangan mah anu penting mah kajadian di Sanggar Kandangan kudu jadi catatan jeung perhatian perhatian ke urang salaku pelakuna gitu Keling si anjir bage jeung pelakuna ketang da batu mata nyawanya jadi catatan jeung perhatian kumaha maksud maneh teh gali nya kudu jadi catatan jeung perhatian ngeunaan si Rawing sok sanajan manehna secara teu langsung geus ngabantu ka Keling malah geus nulungan untari tapi keur urang mah teu kudu ngarasa kautangan budi ku si Rawing saterusna sanggeusna urang ngabandungan kumaha ajen pangartina si Rawing mangka eta kayaan teh kudu jadi dorongan sangkan leuwih kuatna patekadan jeung sumangat Keling kitu nyaeta dina mangsana ngayakinkeun sapiruna ilmu ti Kilangit jeung kirungkup apa sabab eta kahebatan si Rawing teh moal aya nanaonan mun Keling geus ngawasa sakabeh ilmu Kilangit jeung kirungkup bumi kitu tah Keling bener getah omongan maneh teh gali damun aing geus ngawasa sapenuhna ilmu si Kilangit jeung si kirungkup mah nya aing moal make kudu eleh ku si bulu wajah sagarupa anjir diwejek tah ku aing si bulu irung teh bener teh gali nya bener gitu kali ngan anu masih keneh jadi ganjelan keur manggali mah eta untari sigana teh bener-bener bakal jadi pamajikan si Rawing Keling aduh padahal eta si Rawing teh geus boga anak pamajikan ari saguluna mah teu kudu hese neangan keur pibaturan hirup anu bakal bila satia nya da manggali ge masih kene nyorangan apaan masih kene lalagasan nepikeun ka ayeuna oge jadi sakuda mah tadi untari teh milu jeung urang ka Banjarwulung ieu mah lain maneh mah bener-bener teu neuleuh bebeungetan anjir teh gede hati hayang jadi batu hirup lah si Cetari sagarupa anjir ngahayal teh kamalina anting maneh teh gali ari hayang kanu geulis maneh mah geus montong terus mikiran si Cetari anjir kalieur-lieur maneh sia da nu koplok mah si Rawing cek aing mah anjir geus gableg anak pamajikan masih kene hayang ngawin si Cetari jeung nadi kecang sanu teh hayang ka si Cetari sakitu ari Keling sakitu demplona sakitu lampu sampulurna awak ani bersih mulus rahayu berkah salamet atuh ieu si naon teh eta ningali naon teh ningali buuk eta mikeun ka
hidung meles panjang ngegebay. Aduh, eta si nanti si halis ilung ke kubung-kubungan. Aduh, padahal si nanti si bibir nanti tadi pulasku naon beureum teh tapi da geulis mah geulis we atuh ah. Enak bogo kasih keling kasih rawing segala lupa padahal mangga liat mah belum narima. Aduh. Ieu mah jadi pikiran deui. Mangas anya tol bawa pikiran ka mana meuli geus kacapluk teh maneh mah. Mangas ya, waktosna seueur.